billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi lil alamin lil Sadaqallahul aliyyul azim. Surah Bapa Leku Indong Kepala Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaking hidup mah budak solehah bager. Kabanggaan bapak menjadi kabanggaan mamah bager. Lereskeun hati hidup anu tuas, lereskeun hati hidup anu pinuh ku sombong tina diri. Gera rasakeun bager
perjuangan indung mengurus hidup, perjuangan bapak mengurus hidup. Bagja dalika hidup rek ngarumah tangga, bapak masih keneh ayah, mamah masih keneh nungkulan. Bayangkan gelis kumaha lamun hidup rek ngarumah tangga, bapak geus eueuh, indung geus teu aya. Bayangkan bapak keur dimandian ku tatangga, indung dibungkus ku kain kafan dianterkeun ke alam pamakaman. Teu saeutik budak anu ngagenggeing ceurik ngarasakeun nyesel tina dirina, rumasa loba dosa ka indung, loba dosa ka bapak. Tapi ngan saukur padung jeung taneuh beureum, hidup mah bagja geus. Mamah masih keneh aya. 8 tahun mamah geulis alaking sorangan mengurus hidup. 8 tahun mamah berjuang ngagedekeun hidup, mengurus hidup, berjuang keur ngangkat harkat darajat hidup. Indung anu ngakandung banget 8 bulan patuangan indung melendung nyeri nangka langkung-langkung, tapi indung tepundung ka Gusti Nu Maha Agung. Ngabayah bah getih ngalahirkeun hidup kaluar ke sang badak ke sang leutik, ngajuru antara hirup jeung maot, tapi hidup. Kadang kala ka indung nu geus ngakandung hidup wantun suntak-sentak. Kadang kala ka indung nu geus 2 tahun nyusuan hidup, urat-urat indung pegat ngalahirkeun hidup, masih keneh wantun hidup buat bae. Sakapeung bager indung ngecelakeun cai panon, tengah penting jemplang-jempling ngan saukur ngadu ngagedho rahmatna Allah. Ya Rob, nyeri hatiku anak, nyeri hatiku anak, tapi indung tetap sabar bager. Ayeuna hidup bager rek miang ninggalkeun indung, rek miang ninggalkeun indung anu nyorangan bager. Aku dosa-dosa hidup penta hampura indung bager, mumpung aya keneh bager, sok nyarios ka mamah bager. Ayah, hampura abdi. Anjing pada ditika nuhunkeun ridona ti mama sareng si ayah. Ampura abi. Bagja gelis alaki. Ibu kadangu ingkang putri ngageleju, enjing bade miang sapunyere pegat simpai pileleyan, ngarumasakeun diri laib loba dosa ka mama, nyuhunkeun didoakeun ku mama. Kakakku mama didoakeun. Kakak cing langgeng milih, cing sehat, cing soleh. Bagja doanya akhirat. Bagja gelis mundur sakedik bager. Wasuh sampean mama sing ajrih pin purasa hormat bager, simpen dina panggung. Aduh mama mangkat ngacong-cong tentang yung sidik wari piipan kalan mudak jagang
Tangkep Pak Gur. Duh, Rama tunggu sang kelabuk nungantik siang terwengi. Aduh, perasaan nungayoga bibit poet diri abi. Aduh, diri abi, abdi nada pangampuran. Sarang pidu di anjing. Gelis anaki sampeyan nu diwah suku hidup lain sampeyan biasa Bager, tapi sampeyan anu luar biasa. Moal aya hidup lamun seuk teu aya bapa Bager. Sanajan bapak tengah kandung tengah lahirkeun, tapi demi Allah Bager kesang-kesang bapak kungsi Bager anak yang diperjuangkan ke hidup, kungsi bapak nganter hidup ka gerbang sekolahan nunung tun hidup. Bayangkan bapak keur kahujanan, keanginan, kapanasan yangan kipayah rezeki. Kadang kala bapak dihina ku batur, dicarekan ku batur ngabelaan hidup. Tingali bapak geus kanya nu teu eureun-eureun keur hidup Bager. Minta hampura ka bapak Bager. Ayah, hampura abi. Anjing sehat. Nitip-nitip ayah. Birek nikah. Minta doa ti ayah. Bagja gelis bapak ingkang putri tos dewasa hayang ngarumah tangga, hayang didoakeun ku bapak, sungkem ka bapak gelis doakeun. Ya, didoakeun ku ayah kekating jadi pemajikan soleha sing turut tumut ka salaki. Doa ku ayah mah terbaiknya Kak. Tanggap Bager. Subhanallah. Beral gelis. Didoakeun ku bapak sing jauh tinu kasusah hirup urip jeung kahuripan Bager. Tanggap jeung mamah hijikeun Bager. Gusti ayo kayang Bager. Salim kayang Bager. Eyang Bagja Bager tangkep geus. Tangkep eyang mah Bager. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin hadirat dimuliakeun Allah. Rekse rupina prosesi mudah-mudahan kasayan para wargi jamaah ku Allah diwales kalian pahala dapat lipat ganda. Begitu kakantun
Mudah-mudahan doa Ibu Rama sing jadi doa nepi numpang ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mangga bagar anak Bapak Ibu langsung wae tiasa ngagandeng kanggo di paparin si Rama.